Eta paribasan neme akang pabaliut nular satu kang. Pabaliut kumaha? Eta pabaliut neme paribasan. Gajah mati nagadingan meninggalkan mau. Akang. Pabalit. Teu nyusun. Gajah mah meninggalkan gading, sanes meninggalkan maung, sanes. Nular sok. Singsak bejaan nu balik da kumaha? Anak kumana bejaan madura mah teu bisa. Singsak anak bejaan. Kieu ya Kang nyarioskeun paribasa teh. Singsak. Gajah paeh ninggalkeun gading. Eta mah bener. Jurig sia meniru was aing. Itu nyaritakeun paribasa teh. Maung paeh ninggalkeun belang. Manusa paeh ninggalkeun jasa. Ka bangsa, ka nagara jeung agama. Ari nyaritakeun paribasa teh kitu kita cara malah pegenang. Kasih ku umum. Ini mah pabaliut. Ulu. Kita nyaritakeun paribasa pabaliut. Gitu. Ceuk na hate ge. Kumaha? Kamu si anak eta kagara bener. Kumaha cing? Da ceuk na hate ge kitu dewek teh. Cing. Gajah kajasa nagadingan meninggalkan mau. Goblok sia teh. Buat ngelentang gitu. Gak sarentang geus eta tuh. Dek di baledog mah lumpat teh sendiri. Aya kasieun berarti teh. Sugan aing lutung bieu mah. Heeh. Gitu. Hayang temongon ku anak. Gajah kajasa nagadingan. Gajah na teh paeh heula. Gajah na teh paeh heula kayak gading ka dituna. Ka itu ka hareup atuh. Ngomong di kumaha kitu salah bukan hari kieu lain. Ka itu atuh. Waduh eta ngomong. Lain lamun jadi awewe geus 300 kali mah sia boga salaki nya tah. Kayana ge teu gablek Bibir teh meni kitu sia teh keur jiga tamusu teh. Ngetorogan. Kayana ge. Bir bercinta. Oh, aduh. Tapi teu boga pamajikan. Kabina-bina paingan kontrak wae saya rupa. Eta mah ngontrak mah kodrati Gusti. Lain kodrati Gusti siana teu mikir. Hambur teu nya Kang. Da pangeran mau nguarek ngarobah nasib di moal. Kontrak. Dua ti si lain kudu ngarobahna. Ada dawur-dawur wae boga duit eta. Geus dirobah ku Gusti mah dipangmeulikeun da kudunungan masalah. Eta